modar sia. Bangsa dengan aing. Keluar sia. Cabang bayi Natini datang ke aing. Tini. Tadi musuh aing eta untung modar-modar acan sia goblok deh. Aing manggil pusing lah. Wah, kebenaran Pol. Aya cuma urang ngadon ngopi. Hayu mak. Cuma tuh. Urang sampeurkeun we. Mak, rek ngadon ngopi ya. Cabang bayi Natini datang ke aing. Tini. Pol. Kita tadi budak kunaon? Teuing mak. Sarua gelo jeung naon? Cabang bayi Natini datang ke aing. Tini. Ih, aing kahapol. Adon ngopi mah. Adon ngopi Jan. Duh, ieu makhluk naon deui wae diganggu aing keur wirid wae. Eta itu aing modar-modar acan tadi. Ngintip aing we, geus ngincer we. Aing podar sampai. Ih, kaca persoalan wae jelema teh jigana lamun resiko ieu meresep. Rek naon mangga dia? Adon ngopi Jang. Deh, lumayan ya. Buah ya. Main geragot wae, can ge ku aing ditawaran. Gimana? Enak Pol. Sayang. Kang gimana? Tadi Kang. Duh, aing mah geus pusing di wae ya. Ngaradenan sebolot ge aing geus pusing. Deh, lumayan ya udut. Kang, ka udutnya. Sagala naon hayang di jelema teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dih, kata sadi wae sih. Ya di mana wae sih, Ir? Aing kersad boy Mir. Ieu saha Mir? Aing nanya Pol, kumaha tembalan tong? Teuing lah. Teuing lu makhluk naon mah, Ir? Sia mah nu pas kieu diampian wae Mir. Baelah asal tong ngaganggu. Ganggu sangkana aing makhluk gaib. Geus Kang ah, sebeuh nuhun ya. Duar. Itu mah kunaon sih Mir? Lain jelema itu mah, Ir. Bocah kemang. Mir, kantor aing yuk. Kemana, Ir? Kambah yuk. Urang bosen jomblo wae. Ini, emang sih buku gawe wae, Ir? Heueuh lah, aing kan manusia normal. Kareknya ho aing sia normal. Misalnya Mir urang makan. Berangkat. Mir, aing ngerakeun sia ngomong kumaha nya. Geus hayuh, tenang ya aing. Jangan saya turun. Bah, Baru mulai jam. nang geus ayo Mir baru mulai. Geus hayuh parem, Ir. Nah. Bisa, oh gadis yang paling seksi. Duh, aing mah geus budak ieu deui wae. Di keren ya bisa main gitar. Kemarin teleponan, ayo main gitar. Siapa eleh we? Bodo amat lah. Ayo naon deui wae jang, sudah datang deui wae. Bosen aing hubungan teh, mending garanteng, garoreng gitu. Aduh, aing ngah. Hayang menang duit ente, Bah. Ya mesti eta mah.
Ngesok ayeuna cerita ke Abah. Aya naon deui? Mir, kumaha nya ngomong nak? Aing ngerakeun sih. Geus ieu tong ngerakeun langsung ngomong jujur wae ka Mbah. Bah, Naon? bah, Naon Jang? bah. Kita di embah we. Naon sih Jang naon? Terus dia ngomong, Jadi kieu mbah urang teh ka dieu rek minta solusi. Solusi naon Jang? Urang bosen bah ngajomblo wae, padahal urang teh goreng-goreng teuing. Jang geus katempo ti beungeutna. Jadi rek kumaha Jang? Rek dijodohkeun wae ku Mbah, apa rek dibere solusina wae ku Mbah? Mun bisa mah dijodohkeun wae, Mbah. Kumaha lamun dijodohkeun wae jeung anak Mbah Jang? Nya bae, Bah. Asal tong siga kabogona si Amir. Tini. Geus Jang, apa rek ngundangkeun anak Abah heula nya? Nya, Mbah. siapa parah air mau ngaran cinta mati aing wae. Tini. Kira-kira bener teh kumaha nya? Geus tenang air tungguan wae. Aing rek manggil. Mun aing heula ah. Si Kunti dijodohkeun jeung budak itu. Neng datang Neng Kunti. Ada apa, Mbak? Nah, akhirnya maneh datang oge. Siap melayani Mbah 24 jam. Siga klinik wae 24 jam. Maneh daek teh dijodohkeun jeung manusia. Baik, Mbah. Yang geus sayur. Milu jeung Mbah. Mana sih Mbah nak dilapisan? Ini sabar tungguan air. Lilanya aja. Gelis banget, ih. Oh, gini Mir. Rezeki Mir. Malah pada melongo. Dih, gini gelis pisan, Bah. Eta bener anak Mbah. Ya bener atuh Jang. Kira aku anak setan. Ir asa teu percaya aing eta anakna. Oh, Amir, bapaknya juga buta, anaknya juga pintar. Iya ikhlas Bah pakai orang. Ujang bogoh teu anak Abah. Yang boga tuh Bah, nu model kieu mah. Ya Allah, gelisah lagi anak Abah. Daripada aja. Ada daik teh neng jeung budak itu. Baik, Mbah. Yang geus lamun neng daik mah dijodohkeun ku Abah jeung budak itu. Baik, Mbah. Sok Jang kenalan lah jeung anak Abah. Sok salaman Jang. Ih, Mir, ieu kunaon aing geter kieu, Mir. Santai, slow. Aduh, tak kuat aing, Mir. Mir wangi, Mir. Coba aing ambeun. Ih, sayang wae. Ayeuna neng milu jeung budak itu nya. Iya, Mbah. Yang geus Jang, ayeuna anak Abah dibawa ku Ujang ya. Awas udah sampai dia nyeri hatena Jang ya. Nang geus Bah tenang wae pasti dijaga ku urang. Nuhun, Bah. Kebok tak usia Kunti. Aing ini masih di dia. Ayo naik. Duh. Goblok si Koir mah aing malah tinggalkeun sorangan. Modar sia. Wani sia jeung aing. Keluar sia. Ini datang ke aing. Tini. Goblok banget sih kok. Bisa gadis yang paling seksi. Keren dia bisa main gitar. Kemarin telepon. Keren nih lain dulu bisa main gitar. Mir, kumaha nya lo? Mir. Mir, kumaha nya? Mir, kumaha orang ngomong na Mir? Ngerakeun sia. Geus
langsung ngerakeun, nih langsung ngomong jujur aja kamu. Geus geura ngomong. Geus geura ngomong. Jangan geus bab. Asal tong siga kabogona si Amir. Tini. Saya mau goblok mau aran cinta mati aing wae. Tini. Neng datang. Siap men. Mana sih Mbana liga banget. Ulang. Mana sih Mbana teu datang bila pisan. Geus ge sabar we tuh. Mana sih Mbana bila pisan. Dih bah geus pisan geuning. Eta bener ayak anak. Dih bah geus pisan. Dih geus pisan bah. Geuning. Nyabogoh tumbah nu keus kieu mah. Nyabogoh tumbah kanu. Dih kumaha Mir? Salah. Dih Mir, ieu kunaon Mir geter wae Mir. Aduh, terkuat aing Mir. Dih wah. Dih wangi Mir. Dih wangi Mir. Dih wangi Mir. Coba. Aku mau. Aduh. Awas ya. Panjat banget. Capek tuh ini. Labu langsung dia ka dieu. Ayo. Action.